Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sedacan acara dikawitan, urang ngobrol sekali dia sarang kabasa. Sarang kabasa. Bukan? Eta. Wah, modern. Yang karosan di dieunya aya ketua dari Yayasan Kreasi Norma Sunda. Alhamdulillah. Itu Abu Ade Karta. Orang berkesabarannya. Semangat, Ibu, orang ngobrol sedikit gede.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya lagi berada di Ramaya Panarakan untuk mengikuti kegiatan pagelaran seni budaya peran aktif seni dan budaya dalam membangun karakter kemandirian bangsa. Nah, di tadi orang ngobrol sareng sobat tokoh doyan di KWB anu kaiji palinten aya di seniman, terasok aya di ketua yayasan dan ketua penyelenggara. Sebatas nyoba mana waktu saudara mana pahlawan ieu anu bade ngiring ngobrol kamari. Rametek seetik lah ya. Alhamdulillah orang parantos ayah di riung seniman seniwati gitunya aya di KPB khususnya. Nah sebatas orang terang ya sangawai anu aya di KPB teh nya urang-urang kenalkeun lagi hijinya sebatas pilih lepat kami di sebatan penyelenggara mangga anu ieu di mana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Napankan simpuri mosta wakodel Paduka simpuri di Raja Mandala, Kecamatan Cipatan, Kabupaten Bandung Barat. Kawasan simpuri tipu puhuna sausen di Paku Pajajaran. Alhamdulillah. Salajengna bae. Assalamualaikum sampurasun. Dapakeun pribados ketua Paguyuban PPSPS Cimahi Kabupaten Bandung Barat. Sekret pribados saya di Raja Mandala sareng di Cimahi di Kelurahan Baros. Mung sakitu wae ti Baros. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salajengna bae sagedeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Ambu Ade Arta di Kreasi Yayasan Kreasi Donoman Sunda. Mudah-mudahan ieu ayana pagelaran seni budaya sadayana pina aya kesenian paguron pasanggiri mudah-mudahan besing langkung ngajer langkung sukses. Mung panginten sakitu ti Ambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebenarnya itu ternyata tokoh-tokoh anu jabat peranan di seni budaya anu aya di Kabupaten Bandung. Seperti ngobrol banyak tanggapan untuk acara seperti ini, untuk acara pagelaran seni budaya yang sering diayakeun ku Wibawa Sunda Parayangan untuk kerjasama sareng Ramayana. Tanggapan apa seputar lumayan tentang seni budaya? Alhamdulillah, syukurillah. Ieu hiji tabis kadeudeuk kana nonoman anu hoyong memulai seni budaya Sunda. Anu tos sababaraha kepengka asa katoler-toler. Salasna di Kabupaten Bandung Barat ieu ge nembe sababaraha aya pernah itu ge pernah terbatas. Alhamdulillah anu ayeuna dilayakeun ku Taman Kreasi nantinya di Wibawa Sunda Parayangan ieu mudah-mudahan tiasa ngabangkitkeun nganjeurkeun deui seni budaya anu aya khususna di Kabupaten Bandung Barat umum nama Panginten Jawa Barat. Eta panginten simkuring sakali deui atas nama keluarga besar Seni Paku Pajajaran geus bina marwah suta bina kadiri ku ayana ieu pasangan diri mudah-mudahan tiasa berlanjut kamu ka payung kalian. Alhamdulillah begitu dengannya. Jadi aya nu jarang jarang di pagelaran dari kreasi nonoman Sunda, tapi kan pagelaran itu asal-asal gitu banyak. Nah salahnya kan di apa kumaha apa tanggapan apa tentang diayakeunna acara parade pencaksilat terus pasangir jaipongan itu mah ngaganggu atau tapi tanggapan semua. Tanggapan Abah selaku
Paguyuban PPSPS, Paguyuban Pencinta Seni Budaya Sunda. Istilah nama bingang pisan yang di Bandung Barat ieu sarana nama ai kirang sinten nya wapadeana mung anu ku abah ditinggal tuh jarang ditampilkeun seni-seni budaya Sunda komo buhun atau kumaha jeung ayeuna yayasan Nonoman Sunda kreasi Nonoman Sunda ieu sareng Wibawa Parahyangan Wibawa Sunda Parahyang abah tuh terus ramainya bersyukur pisan komo aya talenta pencaksilat atau napi Pasangiri Jaipongan komo enjing aya Pasangiri Jaipongan nyata Pasangiri Sabandung Raya para pemula. Oh abah mah bingang pisan berarti seni budayanya tengah paru nyata ku ayana yayasan kreasi Nonoman Sunda ieu sareng Wibawa Sunda Parahyangan ieu seni budaya Jaipongan sareng Pancasila bakal nanjer terus di Bandung Barat sareng di Kota Cimahi. Kitu wae di abah mah. Atoh bisa. Jadi salah satu tugasna pengen tanya kreasi Nonoman Sunda teh ayeuna tinggal nayangga oge tinggal nayangga oge Nonoman unggul gitu. Oh, eta nayangga oge baru kali unggul tuh atoh bener. Jadi teh urang di sisi lain ulah hariwang gitu nya. Ulah hariwang teh soalna masih aya generasi penerus. Nah cuma namun kurang dari kembangkan dari itu tetap bakal hilang oke. Oh dari mulai kurang usaha dulu ya tahunya gitu. Oh. Dan sedikit mungkin Ambu, kia Bu, selama berperan atau nabi selama menjalankan istilah nama seni budaya atau ayah di kreasi Nonoman Sunda atau nabi Moga Sunda Parahyangan. Nah apa sih yang istilah nama nah ayah kesulitan atau istilah nanti anu sirik atau kumalah? Nah, mungkin ada sedikit pengalaman tentang itu untuk Ambu tong isin-isin. Pangetan tina kendala namanya pasti aya wae dina bidang oge. Pangetan kembali deui ka diri urang kumaha carana sangkan ieu teh sangkan maju gitu, sangkan sukses ke beda ari anu namina sirit. Ieu mah pangetan aya wae nya gitu. Janten urang mah tong ka ieu lah pokona mah maju we sadayana sing sukses ti ampun gitu pangetan. Ulah ada authenticity tinggi ya. Lagi sebenarnya kiat tina mentalna oge pangetan tekan sabar urang mah pangetan. Seperti pengen itu kan kreasi Nonoman Sunda atau legalitas Bu? Legalitas alhamdulillah parantos. Atas kreasi Nonoman Sunda atas saya batasan pengen di pemerintah. Upami bantosana salami ieu alhamdulillah teu acan. Acan tadinya legalitas tos saya tapi batasan teh saya. Acan. Mudah-mudahan nantinya kapayunannya. hoyong gitunya ngayeukeun ngitongkeun urang kali kawan penerus panginten urang sadayana nya kawan ketua paturon atau nanti sesepuh urang sasarangan panginten nya urang kumaha carana sangkana hiji gitunya seni budaya teh janten ulah silih kadang-kadang silih kesek silih gitunya tah gitu aku mah ulah silih goreng teh gitu ulah silih goreng teh kade kitu ieu panginten hoyong sok payuneun gitu. Jadi ulah nyeros tukangnya. Ulah nyeros tukangnya. Kami aya nu kirang senang urang ngobrol diskusi, da urang orang Sunda diskusi. Dan ari ku sharing manya segala pilih pasti aya jalan keluarna gitu. Nah gitu. Paitan sakitu heulanya teh Abu berangkat tanya terus ke dia. Nah, Mbah ieu tanya selama ieu teh kan di kreasi Nonoman Sunda atau napi di Wibawa Sunda Parahyangan kami ngayakeun pagelaran atau napi ngayakeun parade. Itu teh kan dipungut biayanya. Dipungut biaya teh kieu. Urang teh gaduh modal atau napi teh gaduh bandosan, nah urang pungut biaya di peserta. Nah itu salah atau kumaha? Masalah pada musim kelima tidak dapatnya. Kemudian setiap ayat yang pasti memuji seperti sama yang dari kabupaten aku
ya teh istilahnya itu daerah dari lingkungan kemudian dari kota masyarakat dari pemerintah sampai kita ngomongin pemerintah ini ngomongin pemerintah bukan gitu solusi beri biasa bersama malihana ya mah upami ya gede tahun paling misal simbori di solusi pokok jajaran jadi kekerasan jalan ada namun mulai sendiri khususnya simbori siap belum kalau rasa dia tes rasa apa yang nanti wilayahnya pokok jajaran Kang Remi sebagai ketua IKPB setiap ada kegiatan selalu manggung bikin gitu. Maka kami dasar ngobrol sakabaga gitu ya. Terusnya dia ketua simpul oke gitu. Akhirnya jadi di kepengurusan PPSDS. Begitulah insya Allah kalau kapayuna sama sadayana pilih ayat acara ini insya Allah simpuli jadi ngarojo insya Allah menuju waktu sampai karena apa kita biasa ngobrol dengan saya. Jadi dia pada intinya ke area lapatnya, ke area awalnya, kemudian mudah-mudahan kapayuna kurang dari sponsor mereka tinggal berkomunikasi. Dia mau kuyuhan, mudah-mudahan we. Nah itu mudah-mudahan we. Anu ayah dilaksanakan 2 juta rupiah terus dilaksanakan mudah-mudahan dia kapayuna ciga selalu. Terutama kalau panah-panah terus tapi bisa dengan nama-nama dan sumber mungkin kami pembicaraan keawanan itu terusnya umi apa kan itu buat dari pembicaraan keawanan simpuri dan baru-baru ini dan anu ke ayah dibantu apa ya hari ini mengenai arah manusia nih orang kali barisan iya depan iya dia lebih oke ajaran dulu kayaknya di Cimenyan oke kerasa gitu kan ajaran kan dia belajar kayaknya kita malam minggu deh mana yang lagi malam minggu malam panjang tapi ada ajaran nah itu di pimpinan TU Kang Asep kayaknya orang-orang sedang harusnya kayaknya orang beda-beda kepalanya aku akhirnya orang nah menurut apa kuat apa akhirnya kan di pemerintah terasa bantuannya secara material tapi kami bantuan lain ayah sebenarnya saya kemudian tanda tangan kita bersulit tentunya kalau istilahnya tanda tangan kamu di piagam kita dari bersulit alhamdulillah dengan terasa undangan oke gitu banyak undangan ya disampaikan matos yang utara itu kan jadinya gitu kumatan menurut apa ke pemerintah ini pesan-pesan dari ti apa ya ti abah mah dewenya paguyuban abah awe kangge kapayuna mah sareng kaerengan sadayana pakuban jajaran banyak urang dukung urang tanjenkeun budaya Sunda nu diayakeun ku kreasi nonoman Sunda sareng wibawa Sunda parahiangna urang dukung pokoknya mari ngajarkeun seni budaya jaipongan pencaksilat pemula-pemula mukul adu abah salaku ketua paguyuban Cimahi Bandung Barat akan siap mendukung kangge acara salajutan nu aya di Bandung Barat atau napi di Cimahi. Alhamdulillah ya ada dukungan kurang. Jadi kan ya dukungan itu tidak hanya berupa materi, tapi berupa support seperti ini kan satu istilah apa? Jadi masa saya rasa nggak dukung gitu ya. Nyarek minta gitu ya. Kok kudu izin gitu. Kok kudu izin orang teh. Hari ini izin dipersulit gitu. Tak perlu orang mereka gitu nya. Ayo di Bandung Barat teh insyaallah moal dipersulit. Komo di seni budaya ieu insyaallah nya banyak di Bandung Barat bakal ngajar segala seni budaya sangat pagelaran. Mudah-mudahan kurang sadayana di paparinan lancar komo ieu mah gratis kangge mintonkeun pemula-pula jaipongan atanapi pencaksilat nu ayeuna bade dilaksanakeun ku yayasan kreasi nonoman Sunda sareng wibawa Sunda parahiangan mudah-mudahan sadayana di paparinan kalancaran Gitu. Saya seperti kamu deh. oh mangga Lagi ya Bu, Pak Intan aku di dekat persoalan dalam ini. Nah, hubungan antar istilahnya antar paburan yayasan ibu dengan paburan sanes itu seperti apa Bu?
hubungannya apa baik-baik saja, atau misalkan depan baik belakang tidak baik, atau belakang tidak baik depan tidak baik. Nah, mungkin ada pengalaman ke sana atau mungkin apalah seperti itu. Jadi supaya kenapa saya tanya gini, biar ini Bu, Kak, biar istilah nama. Jadi ketika ada orang yang ingin memajukan kesenian di daerahnya, itu jangan sampai jadi masalah gitu ya. Sedetik-sedetiknya diungkit-ungkit gitu. Kalau udah diungkit itu karena ayana obrolan seperti itu, tapi yang istilah nama yang clear kan. Jadi kreasi orang Sunda luasa perayaan kayak acara seperti itu ya artinya orang yang bersaing. Gitu, tapi orang kayak sami-sami ngamajukeun seni budaya nu aya khususnya Jawa Barat di umumnya aya di Indonesia katanya begitu. Jadi lain artinya ngayakeun parade elek nyaingan anu lain, ngayakeun deui pondes nyaingan lain, cuma ini hanya istilah nama berbagi kita baru gitu nya angka baru. Jadi kita hanya sedikit aja yang kita tampilkan, yang kita bisa gitu kan ya. Itu jadi lain artinya orang yang itu iya. Nah, gimana menurut kamu tentang itu? Bisa mungkin diceritakan mana? Panginten upami selami ieu panginten ade ngayakeun acara pangintennya anu tadi didugikeun yang itu panginten aya wae nya ari payuleung siganunya ari pangkeun banyak kitu teh we geninganan gitu. Panginten hiji eta kaduana ari aguman hoyong nya tadi itu paratos bahas gitu nya tadi itu bari sok payungan ambu ulah pangkeun da abu hoyong iki ada sanes hoyong bade bersaing tapi hoyong bade silih angkat kumaha carana sampan maju panginten sadayana abdi maju panginten sadayana bage maju pangintennya urang saling doakeun lah intina gitu panginten. Jadi bukan kita hadir itu bukan untuk menyaingi gitu ya, tapi mengimbangi ya, mengimbangi silakan nambahan tangga. Jadi kia lawan ayah hiji atau benaya hiji, berarti benaya hiji itu jadi tambahan gitu kan? Ayah hiji jadi tambahan dari kan? Abdi itu salah saya jadi anu tambahan ya, tapi seni budaya itu lebih kuat gitu. Bukan panginten kia sareng sakali di panginten anu inti namanya urang silaturahmi panginten eta. Alhamdulillah mungkin teu ngaeukeun dina bidang seni teh janten seueur wargi oge kitu nya janten kenal ti sesepuhna ketua-ketuana alhamdulillah gitu seueur anu ngarojong oge gitu. Nah itu kan tanggapan di KBB nya, da anu boga KBB mah bener biasalah sama punya tempatnya. Wes iya halus namanya oke punya tempat. Kalau saya juga di KBB kan. Nah ini orang kalau saya tanggapan di daerah lain kalau saya aja gabung di kreasi Noman Sunda di Pak Asep Pak sekali Pak ya. Nah sedikit Pak tanggapan tentang acara pagelaran Jaipong saat pagelaran seni budaya itu kreasi Noman Sunda. Nah tanggapannya seperti apa nih Pak? Hatur nuhun ka atana anu parantos pasien kesempatan ka pribados kanggo ngadugikeun unek-unek hate atanapi sakumaha anu tadi dicadoskeun parantos kahartos langkung dipayun ngahaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenalkeun nami abdi Asep Wijaya linggih di Cipenyang Kabupaten Bandung. Dongkap ka dieu nyaeta diulem pikeun ngamajenkeun ieu seni tradisi Jawa Barat margi simkuring ngaros reueus ku ayana seni ditampilkeun dipintorkeun di tempat anu sakieu saena eta teh salah sawios hiji ngamumule kumargi seni Sunda teh mangrupikeun hiji titis waris budaya urang Sunda Jawa Barat khususna bangsa Indonesia umumna anu sawadina kedah diumule pamrih biasa nyambung kalayan aya dina kalastarian sapoposna simkuring ngaraos reueus pisan ku ayana digelar ieu seni budaya ieu sae pisan kantun urang koordinasi sareng aparat pemerintahan margi geuning urang tos gaduh legalitas
panginten ngajengkeun atos tapi teu acan di ACC. Mudah-mudahan ku aya obrolan ieu gitu. nyambung urang sareng pemerintahannya Gitu. manawi sareng manawi pemerintahan kageuing manahna cenah karunya ruang riung Acara minang mohon cenah benang atos luar clear Artis daya. cenah urang sumbang cenah pami aya ngagelar deui mah mudah-mudahan sapertos kitu ngiring reueus jeung kuring ti Cimenyan alhamdulillah Ya. mangga ngadoa ka Allah ieu acara teh sing langkung nanjeun sing langkung Amin. sukses Amin. sakitu lah Untuk mohon tak gitu nya ini ngantuk di Cimenyan oke ngantuk misalnya nama daya acara teh Jawa Barat cenah itu turun banyak. Mohon. Mudah-mudahan orang biasa kerjasama gitu nya. Amin. Jika bah mah sabubukna siap Gitu banyak teman Tawis. Mohon. Matur nuwun. Nah, Bang tadi kata apa bedanya pemaparan atau dukungan di Pak Asep itu salah satu memang mereka tentunya. Jadi kita tuh kreasi Nonoman Sunda itu tidak hanya kreasi Nonoman Sunda tapi berusaha merangkul semua komunitas untuk bergabung gitu ya. Dan kiranya lamun aya hasil mah mau diketu punya kita ada cara mah gitu untuk berbagi. Nah terakhir mungkin pesan namanya pesan atau ajakan untuk para seniman, para seniwati atau nanti para murangkali ya berhubungan sini. Ayo pesan yang hormat Kami kesimpulan pada secara pribadi pesan kanggo ka nyamuan khususnya anu rujuk ngiring nganjeukeun seni budaya Sunda. Hayu urang sasarangan urang tanjeukeun seni budaya Sunda bagi urang bagi Pancasila, bagi Jaipongan, bagi Karini, bagi Tebus, bagi Panjidora. Mangga naon wae ulah dibika seni budaya urang dilindih ku seni Ya, gitu nya. Nah batur nu kaketok dengan kajiri cangkeng beuheung pukulita bade dipukul jungkeun dimumule nah seni nu aya di urang diangkatkeun. Rungsakna hiji nagara, hiji bangsa kualatan leungitna jati diri seni budaya. Eta panginten sekali deui simkuring ngariak ka para ulama, ayo urang sami-sami nganjurkeun seni budaya anu aya di urang. Mun teu ku urang rek usaha deui ku batur henteu ku urang diantep. Ayeuna mah keureuyeun cek mari basana cenah pencak silat pataran abot sami sepuh disingkuring oge gaduh nya kana tri warung gadang yang domas. Dan karena tapi latihan alhamdulillah semangat dan abeuna teh mun aya anu di sekitar anu naon namina teh di emplek kabri-kabrinan unggul bari jeung disapur di daerah teu pasihan tapi ridholillahi taala keur nanyakeun seni budaya masukan we sakedik demi sakedik seni budaya nu urang teh lamun urang teu usaha. Itu panginten. Pak, aku pengen aku tanggapan tentang kumaha sih kapayuna urang kudu ngajalankeun di seni budaya teh. Nah, wae urang teh nepi ka dieu atau be banget tanggapan tentang aku. Panginten di ambu tina seni budayanya urang saling majukeun kalendarnya urang senian kumaha carana sangkana ieu seni budaya teh gitu. Nya aku panginten ngaturkeun nuhun pisan ka pihak pemerintah nu aya di KBB sareng Cimahi khususna di Jawa Barat panginten sareng dukungan di Ketua Panduron, PPSI, IPSI, akan nabi Papak Setra, sanggar-sanggar, abu ngahuturkeun nuhun pisan pangrojongna mudah-mudahan anu aya dina seni budaya di Jawa Barat panginten langkung sukses panginten sakitu langkung uyup nanjeun salawasna pangintennya Ya, jadi si bagus sekali disebutkan kurang teh kuatur ulang. antara bisa panginten kitu. Urang iya. Kurang teh dijalankeun. Nah, Nah, aya nama panginten kurang sasaran akan maju gitu Nah, nya. kan ya, kan sili asuhnya. Jadi ulah sili asuh, sili omongkeun, ulah deui ka kitunya. Jadi tetap kita kedua sili asuh, sili jaga, kita sili suaminya. Atas aya teh pada di sana teh.
Segitu. Aku haturkeun nuhun pisan khususna sadayana para nanoman para tos narojong dina ieu acara diselenggarakeun ku Bapak Ketua Bapak Tanah Panganten sareng Kidan kalersan punten tanpa pelaksana jasa suping menuju aya Ajeuna di Bali. Menuju aya acara di Bali panjenengan kamu ketua pelaksana kandidat kalersan menuju di Bali jadi wakilan ku musim goreng. Mangga di awal enak sekali pesan ya dokter sesepuh gitu nya terus generasi muda. Oke, kurang kudu kumaha aja ya nah sedikit aja mungkin Pak. Ya, ini mas sekali di Abah, mangga para manula-manula istilah nama penggiat seni budaya nu aya di Bandung Barat, urang sasarangan, urang babarengan, urang guyukeun, urang najerkeun pagelaran seni budaya Sunda nu aya di Bandung Barat sareng di Kota Cimahi. Mangga urang sasarangan tong saling gadekeun, tong saling runtuhkeun, malahan urang teh kudu guyuh rukun salawasna eta wae ti Abah salaku ketua paguyuban PPSBS paguyuban pecinta seni budaya Sunda sareng Abah. Hari Abah di Federasi Notaman Sunda sebagai apa Pak? Karsa Abah di Yayasan Kreasi Nonoman Sunda selaku pelaku seni. Ya bidang seni budaya gitu ya. Bidang seni budaya. Bapak Abah selaku bidang seni budaya di Yayasan Kreasi Nonoman Sunda sareng Wibawa Sunda Parahyangan. Ku Abah beda dinajarkeun, ku Abah beda diguyukeun, ku Abah kudu saujudan salamina babarengan tong aya tukang ngomongkeun hareupeun alus lumangan ngomongkeun eta goreng gitu teh. Gitu. Alhamdulillah. Nah, hatur nuhun ka Pak Ode Abi Asep. sama-sama. Abu Adiarta selaku ketua Kreasi Nonoman Sunda Pak. Oke hatur nuhun ka Kang Darwin, Pak Dirman, oke ka Ade Cici. Oke, nuhun ka Bapak Asep anu parantos ngiring ngerojong dina acara ieu mudah-mudahan tong kapok. Aduh, punten ya da abdi. Ieu teh aya pengobatan gratis. Iya bener. Sampai ke hilang. Jadi di pagelaran seni budaya Sunda ieu teh sanes pipi atanapi kumaha ieu teh aya pengobatan gratis di Naturido. Itu bener gratis pengobatan segala macam penyakit. Pemirsa untuk lebih lanjut mengenai tentang pengobatan gratis nanti kalau ada waktu atau pas tidak istirahat kita ngobrol dengan langsung dengan narasumbernya. Sementara segitu mainan alhamdulillahirobbilalamin atur kenuhun atas waktunya kepada tahu sendiri. Tapi pabelit ya bahasa Sunda bahasa Indonesia bayangannya. Iya. Nu penting mah urang lancar. Bahasa lain bahasa Sunda teu lancar dan bahasa Indonesia teu lancar. Iya. Nah gitu. Para ini sadaya Kreasi Nonoman Sunda di mana wae ayeuna atur nuhun. Mungkin itu obrolan singkat dari hati ke hati. Eta teh ungkapan hati salah satunya. Mudah-mudahan atuh naon anu kurang dirugi teh henteu janten terakhir kana manah anu teu maos kana maos baikna hapunten. Sakitu panggilan anu kapiatur mudah-mudahan urang ditepang deui billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah damar kita alhamdulillah damar wakasa kawis bakti kamu sin wasuci wujud syukur Allah Subhanahu. Mimit amit ka para ginaho kita oge ka yayasan oge ka nayaga ka para peserta wilujeng sumping di Ramayana Padalarang dina ngamumule budaya Sunda Tatar Pasunda hiji budaya anu kedah dilestarikan aya carita ari Sunda teh seuseurna mah teu aya nu apa lobana apa teh kota Bandung Barat tapi nilai Sunda itu mendunia ini Sunda selat Sunda kayak ulang rojok ku yayasan ulang ayakeun seminar tentang siapa Sunda setuju pengertian mimit amin abdi napangkeun Ariel Kurniawan kersan di budaya oge sok mandu acara izin abdi nata acara abdi oge teh kalira kersan abdi gaduh reka anu wah kalintang tos ngajar teh tos teh biasa dicarios eta teu anu penggerak yayasan di oge salah sawios motivator acara pada ternyangkul pada waktu urang kenalkeun inohong yayasan anu bakal ngamumule anu janten pitonan urang sampul ka tanah William Sophie kakek jadi sini ulah tuh bagaimana ya mungkin ada acara bangga kan tanah cenah bayang terang gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah saya Satria dari Kreasi Nonoman Sunda selaku salah satu pengurus kaitannya Noya di Kreasi Nonoman Sunda. Nah hari ini saya lagi berada di Ramayana Padalarang kemarin. Dina acara itu 2 hari sebelum acara teh Sabtu Minggu. Ayeuna acara Padalarang itu aya jaipongan karasan ieu urang aya bajidor terus oke aya pangitan karaoke pencak silat terus oke jaipongan aya nah pokoknya ending mah khusus jaipongan ini kang aya pada ngiring ini teh kene pada jaipongan atuh ngage bulu panon nah dan itu sebenarnya pemilihan bebas jadi pada kaul mana itu ngamula karusak acara weh ulah karusak suasana pokoknya nah gitu, orang-orang ditemani ku santri teh sepuhan, terus ulama ke saya teman. Nah itu sepada resminya orang kawin artinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La isakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid alayya. Gitu kemarin. Alhamdulillah. Oke, sholawat sekarang salam moga tetap dicurah limpahkeun ka junjungan orang sadaya pejuang Islam, revolusi Islam, komite aya anjeunna orang painten masih di zaman jahiliyah mungkin. Ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali dia kemarin tukang orang. Oke, keluarga kepada sahabatnya, kepada tabiin anu turut sareng tumut karena jejak langkah mantena termasuk orang oge pengen anu masih mengikuti karena jejak langkah mantena karena dalam orang mengikuti pada moal pikiran. Ini salah satu anu di istilah nama aku Kanjeng Nabi Muhammad ini ya seni motif. Oke, yang pawargi ngaturkeun nuhun ka para ketua paguron, oge nuhun ka Abah Adet Bah Bapak Kodel ka sana mana? Api Asep oleh ka Api Asep oke anu teu ieu deh nu teu hilap oke nah urang dikieu teh lamun gogolokan capek aja urang teh dikieu gogolokannya capek lamun teu aya tukang son ngaturkeun nuhun ka tukang son dikiri dan dijeri merepat nah urang dikira aja lah moal ame nu kamera tapi kieu kemarin urang oge bakalan tengah aja lamun karotor katanya urang ngaturkeun nuhun ge ka tukang bersih laptop ya nah gitu lah jadi saya
Kita berfoto aja ya. Oh, sesuatu dengan aja saya. Nah, kalau saya kami bawa kodasnya. Ya, hidden. Yang di setiap yang kayak gini. Acun tak. Kalau mah hidden di luar pernikahan ya. Ayo bodas. Oh ya. Nah gitu. Selanjutnya paling karena kita ya saudara tampilan atau baris di begitu gitu ya. Tapi saat acara orang ayah saudara sambutan. Oh, Anu kaiji mainan di ketua pelaksana. Anu kaduana di Inoho. Anu katiluan ayat di ketua yayasan PSI Monumen Sunda sekaligus membuka mainan karena acara pegelaran ini. Masa aja kan? Waduh, kalau kita abdi kegiatan serius itu, ku kembang nanti punya asal kumaha gitu nya dibaca. Margina kangge para wargi pada larangnya sejarah Bandung Barat. Yayasan itu paling unggul yayasan alat cantik di Padalarang. Sebenarnya yayasan itu. Kabupaten pertama kantor itu di kecamatan di Puskesmas Padalarang. Yang anu ayeuna teh jantan kantor DPRD. Tapi dia di desa 18 saksi di Patwa Bupati Bacaca Kabupaten Bayu. Makanya acara ayeuna teh spektakuler untuk kumanya tadi yang ngarios, lamun lawan hedon nyabelenduk dar Spesial acara spesial sangat istimewa. Ya mudah-mudahan orang ke langsung kerjanya. Nah ini mah rada-rada rame yang ngobrol Kalau ada pintonan yayasan kreasi Nonowan Studio Sunda ya. Paling ada tur. Kurang kumaha tadi cenah itu ketua panitia mesti coba. Oh iya. Ketua panitia orang panggil Kang Dirman. Oh. Nah, sepada saya sepatah dua patah anu baris didikikeun. Mana? Diajar. Bit kecengan. Enggak. Alhamdulillah saya ketua pelaksana menuju ayah ulama ke Bali bener. Kita ketua pelaksana teh Kang Didan. Oh. Didan. Tapi ada ketua pelaksana kan ketua. Kan reng-rengana. Nah, reng-rengana we. Kayak diwakili ku Kang Dirman. Oh. Akhirnya baris ngadugikeun sana ucapan terima kasih kepada panitia atau ucapan terima kasih kamu. Pokoknya kita ucapan terima kasih teh anu spesial mah kamu nu geus tempat. Iya. Ayeuna urang pikiran ge aya soal aya nu ieu aya ieu ari ieu tempat sok Banyak sisi gawe. aya sisi gawe. Kayak urang poho teh kan kulit nanya. Gitu ge kan geus tempat di Ramayana Padalarang mudah-mudahan ayeuna terus ngarojong ya karena Insyaallah pasti ngarojong. Karena budaya Jawa Barat ayeuna teh keur ngajarkeun seni budaya dina alirana Kang Dede Mulyadi. Tapi eta teh nasional mungkin sifatna. ya. Itunya. Ya. Ya, mana Teh? Mangga ketua panitia Makalang Kapayun. Ya. Aki hoyong direncana di silakan waktu bisa datang. dua anak begitu ada tadi. Malah Lepas mungkin. Dasar kapal. Akan terang artinya. Dan disekedakan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, puntennya ada ya sebenarnya bisa saya ketua pelaksana ya. Dadakan ya perwakilan namun ada ketua pelaksana pun biasa hadir. Pokoknya nama ketua panitia, ketuanya lalaki jadi. Abi perwakilan di ketua pelaksana ngahatur nuhun ka para peserta anu tos hadir, anu tos kersa ngisi acara ka Kira ngapanggil lah udah pas mereka habis sorangan balik ada street. depankeun Nabi Abdi Jerman, nah Abi ini di Cimareme Cikandang. Alhamdulillah Abi selaku perwakilan dari ketua pelaksana ngaturkeun nuhun ka para peserta
peserta terus hadir di tempat aturkeun nuhun oge kantos masyarakat tempat pihak pamayana terus ngaturkeun nuhun ka payanaga ieu bapaknya atur nuhun pisan nuhun atur nuhun ka son nuhun dan son tadi kita terus diwantos kerja ngomokan nuhun nah itu untuk atur nuhun pisan lah mudah-mudahan dengan aya acara ieu urang nyahitung-hitung orang silaturahmi di dia orang ngangkat budaya Sunda mungkinnya Pencaksilat insyaallah anjing oge aya jaipong khusus anjing mah mangga jadi badai dokap anjing ka dia aya jaipong atur nuhun oge ka ketua-ketua pagulona atur nuhun Bapak Asep mungkin terus desa hadir di dia atur nuhun terus ngadukung kena ieu acara mung ti abi sakitu atur nuhun mudah-mudahan acara urang di hari ayeuna sukses lancar mudah-mudahan teu aya gangguan kitu ti abi atur nuhun pisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kengela utawa ka turun wacara upami wargi urang ngawartosan anu di luar anu bade pasang kiri ini kumaha pieu oh kaleresan amun misalkan anjing di watasan aya nu bade pasang kiri teu tiasa soalna kotana tos tertutup tos CF karena kotana terbatas nah gitu tapi amun bade nonton mah mangga terlaku karena kan keluarga saya nak dieu anjing ka aya nu bicara bahwa seueur aya tukang baso di luar ya pokoknya insyaallah aya seueur di dieu aya baca mah aya mun enak ge mun ge lapar mah gitu aya nah kita jadi sakitu aja atuh nuhun wakosna mohon mangga tah kitu para wargi anjing masih kene aya acara di pasang kiri Jaipong mah eta khas Sunda asli itu kan Ini selain seni, ayah oke pengobatan gratis kan? oh pengobatan gratis Pengobatan gratis saya di Desa Gedengan. jajaran eta anu Pilih. UMKM-nya Ya. Nah, tertemuan ke perwakilan di ketua pelaksana. Ya, guys, semua kan jelas. mantap Mantap. tak biasa di pelaksananya langsung kan imam Nah, biasanya ayat di nomornya. behegar kemudian pencerahan Kan di nomor masa perang itu mah itu seni budaya. Istilah nama lamun ancur budaya, ancur negara. Balikin kadang orang terdukung oke. tapi itu pas didukung insya Allah acara Sunda didukung kan Kan aca sudah bukan bulan didukung kan aca didukung jadi beda dukungan. tapi kayak ya ngaharewas dari nama ya WA gitu ya Ya mudah-mudahan banyak selain dukungan oke ya pencerahan kawan. insya Allah pasti Biasa dipasangkan. ayah baca Cilaso Sarajana Ariel kita aya sambutan aya sanes sambutan ya nya bebeujeuh pemaparan atau nolak bahasa nama hanya sepuh hanya sepuh nya urang panggilannya segala sedaya kolong rawat tuh kalau saya kita nu bari tampil seueur aya sekitar 128 orang ini no dongkap 1.200 dongkap mah kira langsung 1.200 tuh nya upaya di luar iya kan tanahnya iya kan hari saya nu ngarewas ibu toki luhur turun pilih itu bis saya nu ngarewas baju badas ulang panggil di nomor terus Bapak Cenara Wakos disangakeun ka Bapak Wa sedang Wa Kodel. Maka Pak pemaparan sedikit karena terus dengan kilometer wakos ada acak urang ngawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Lagu dipayung yang sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia dilimpahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluarga sahabatna untuk ke urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana saya kita di yaumil kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin anu kapihatur dengan panitia
pagelaran seni sareng pasang Jaipong 2025 anu dilaksanakan ku kreasi Nonoman Sunda Wibawa Sunda Parahyangan Rahayu kanggo Nonoman Sunda. Para sadayana terutama kanggo ka pimpinan atau panitia pelaksana Ibu Hormat Ketua Umum PPSBS Bandung Cimahi, Bandung Barat Cimahi, untuk semua Ibu Hormat, para Nonoman sadayana, terusus kanggo pamilon, anu bade enjing, Jaipongan, mudah-mudahan sebenarnya jasa suntik namun wadah kayaknya ini mau jasa suntik kemarin sebenarnya kerasa bade amin sebenarnya teh kita kada jabal amin di lu hajatan kita biasa ngasuntiknya terus kamu pamilon ayeuna paguron nama-nama ieu simkuring ngawiyah ulah keur budak hukul diajak teh kedah teras ulah gengsi ulah di era disebut ku batur Pencaksilat Kampungan tong kade kamu katu Muhammad Aralib titip Pencaksilat teh lain kanggo atraksi gelut sanes ngan lamun teh mah aya nu noe atuh ulah dikawaya teuing lah bisa ngajilat saeutik kitu nya tapi ulah dianggo abdi guru jajabangan katanya ngomong preman enak mah tos aya ku bapak aing dimusnahkeun preman teh. Nah, urang sadayana selaku Nonoman tanjeurkeun seni budaya Sunda terus Pencaksilat. Mudah-mudahan Pencaksilat jadi tuan rumah di negeri sendiri, jadi jawara di luar negeri. Untuk mengingat inci PPSina toh sadayana ge sami usik usikna Pencaksilat mah jadinya seerupina penting kurang lagi ajar kanggo kesehatan jiwa raga urang itu patida sebenarnya kemana sekali deui terutama kanggo ka inohong paguron anu aya hadir dina kesempatan ini ieu hayu urang sasarkan ngajarkeun budaya Sunda ku cara anu mulai dina bani kasundaan ieu ibuna sakitu lebih diatur singguring atas nama pribadi Wakodel, Oke Tisau bisa dipaku Pajajaran, Oke PPSBS Kabupaten Bandung Barat Cimahi. Lalu juga ugia Rahayu Jatika Salawasna Budi Karense. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, Atur nuwun.